Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wal maqalatu tsalitsah. Wal maqalatu sareng ari maqalah ats-tsalitsatu anu nomor katiluna. Qala eta parantos nyarios saha Umaru Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu ilaih kana qaul anu neme. Man arisa sajalma kathura eta seueur naon dhahkuhu seurina itu siman. Qallat mangka salit naon haibatuhu wibawa na itu siman. Fala yahabu mangka moal segan hu ka itu siman kathura dhahkuh saha annasu manusa. Wala yu'adzimuna sareng moal halormat moal ngagungkeun itu nashu ka itu si man kathurabah. An Abi Darin Al-Ghifari katampi ti Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an non qala lafad qala parantos nyarios Abu Dar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan anu neme. Qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iyyaka wa kathrotadz dhahiki ilaih kana dawuhan anu neme. Iyyaka wajib sing sieun anjeun wa kathrotadz dhahiki kana loba seuri. Fa innahu karna saektosna itu dhahik yumitu eta bakal maihan itu dhahik al-qalba kana hate. Wa yudhibu jeung bakal ngaleungitkeun itu dhahik binuril wajhi kana cahaya wajah. Wa man sareng ari sajalma istakhaffa eta entengan itu siman binasika manusa istakhaffa mangka bakal entengan nas bihi ka itu siman. Wa qad ruwiya sareng nyata parantos diriwayatkeun anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naon annahu saektosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi al mizahu istidrajun minasyaitani ilaih kana dawuhan anu neme. Al mizahu ari loba heureuy loba humor istidrajun eta tipuan minasyaitani ti setan. Waqtida'un sareng tipu daya minal hawa tina kahayang. Waqala sareng parantos nyariosa Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ittaqul mizaha fa innahu hamqatun turithu doginatin kana cariosan anu neme. Ittaqu kudu ngaraksa anjeun kudu sieun anjeun al mizaha kana loba heureuy fa innahu karna saektosna mizah hamaqatun eta katololan atawa kakurang ajaran. Turithu anu ngawaris itu hamqah doginatan kana teuas hate atawa kana rasa dendam rasa dengki. Wa qala sareng parantos nyariosa Al-Mawardi Imam Al-Mawardi innal mizaha bada'uhu halawatun ilaih kana syair anu neme. Innal mizaha sayaktosna loba heureuy bada'uhu eta ari mimitina itu mizah halawatun eta manis. Lakin nama akhiruhu tetapi na ari tungtungna itu mizah adawatun eta permusuhan. Yahtaddu bakal geheul minhu karena itu mizah saha ar-rajulu jalma asyarifu anu mulia
wayajtari jeung bakal berjalan atawa bergaul bisahfihi ku kadunguanana itu mizah saha as-sakhifu jalma anu dungu, jalma anu idiot. Qauluhu yahtadu ari dauhanana Imam Al-Mawardi tegesna lapad yahtadu ay yagdabu tegesna bakal ambek. Wasakhifu sareng ari sakhif naqisul aqli eta jalma anu kurang akalna, idiot teh. Waman sareng ari sasa jalma aktsaro eta ngalobakeun itu man min syai'in tina hiji perkara. Uripa mangka dikenal itu man aktsar min syai' bihi ku itu se. Jadi jalma anu loba ngalakukeun hiji perkara bakal dikenal ku eta perkara. Loba mabok bakal terkenal tukang mabok gitu. Ramen ngaji bakal terkenal ahli ngaji. Aistaharo tegasna bakal populer itu man aktsar bainan nasi di antara manusia bidzalika syai'i ku itu perkara. Kama sapertoskeun keterangan qala parantos nyarioskeun amma Sa'aliyun Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa qimatul mar'i makana yuhsinuhu kana cariosan anu nemi. Wa qimatul mar'i sareng ari hargana seseorang ma eta perkara kana kabuktosan itu mar'i yuhsinu eta alus itu si mar'i atau ngaluskeun itu si mar'i ahli itu si mar'i mangga hu kana itu ma. Waman sareng ari sasa jalma kathuro eta seueur naon kalamuhu ngobrolna itu si man kathuro maka seueur naon sakotuhu kasalahana itu si man bi fathataini kalawan dibaca patah dua nyata sako. Aya khota'uhu tegesna kasalahana itu si man minal qauli nyatana ucapan wal fi'li sareng padamelan. Ruwiya parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kanjeng Nabi inna aktsaron nasi dunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman fima la ya'ni kana dawuhan anu nemi. Inna aktsaron nasi saektosna pangseseueurna ti manusa naonana dunuban dosana yaumal kiamati dina dintenan kiamah. Aktsaruhum eta anu pangseueur-seueurna ti itu nas naonana kalaman nyariosna fima dina perkara layakni teu bermakna itu ma hika itu siman terpenting itu ma hu hika itu siman. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadits Ibnu Nasr rahimahullah. Waruya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi yu'adzibul lisanu yu'adzabul lisanu bi'adzabin la yu'adzabu bihi syai'ileh kana cariosan kana dawuhan anu nemi. Yu'adzabu bakal disiksa naon alisanu letah bi'adzabin kusiksa la yu'adzabu anu moal disiksa bihi ku itu azab naon sayun hiji perkara minal jawarihi tina pirang-pirang anggota tubuh. Fayaqulu teras bakal nyarios lisan ya Rabbi lima adzabtani bi adzabin lam tu'adzib bi syai'an minal jawari kana pertarosan anu nemi. Ya Rabbi nun pangeran abdi lima adzabta karena naon nyiksa Gusti ni ka abdi bi adzabin ku adzab lam tu'adzib anu teu nyiksa Gusti bihi ku itu adzab sayan kana hiji perkara minal jawarihi tina pirang-pirang anggota tubuh. Fayuqalu teras dijawab lahu pikeun itu lisan naon kharajat minka kalimatun ilaih jawaban anu nemi. Kharajat kaluar geus kaluar minka ti anjeun non kalimatun cariosan balagot anu dugi itu kalimah masyarikol ardi ka pirang-pirang arah timur bumi wa magharib baha jeung ka pirang-pirang
arah barat bumi. Fasufika teras dikocorkeun biha kusabab itu kalimah naon addamu getih wal haramu al haramu anu haram wa ukhida sareng dicandak dicokot biha kusabab itu kalimah naon al malu harta al haramu anu haram wantuhika jeung digauli biha kusabab itu kalimah non al farju parji al haramu anu haram bawa izzati mangka demi keagungan kaula la u'adzibanna yakin pasti ngaadab sanya na kaula ka kanjeun bi'adzabin ku adab la u'adzibu anu moal ngaadab kaula bihi kana itu adab syai'an kana hiji perkara minal jawarihi tina pirang-pirang anggota tubuh. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Abu Nuaim radhiyallahu taala an. Wa man sareng ari sajalma kathuro eta ngalobakeun eta loba naon sakotuhu kasalahana itu si iman qala maka saeutik naon hayauhu kaerana itu si iman. Qala parantos nyariosa ba'dul hukama'i sapalihna ti pirang-pirang orang-orang bijaksana. Man kasahul haya'u thawbahu lam yarona su'aibahu kana cariosan anu neme. Man arisa sajalma kasa eta geus ngabajuan huka itu si man naon al haya'u kaera thawbahu kana bajuna itu haya. Lam yaro maka moal ningali sa'annasu manusa aibahu kana aibna itu man kasah. Wa qala sareng parantos nyarios saha ba'dul bulaghai sapalihna pirang-pirang ahli sastra. Hayatul wajhi bihayaihi kama anna hayatal gorsi bimaihi kana cariosan anu neme. Hayatul wajhi ari hirupna seseorang ya kan majaz mursal min babi itlaqil juz wa iradatil kul anu disebut nama wajah tetapi nu dimaksud nama sadaya ti seorang individu. Hayatul wajhi ari hidupna seseorang bihayaihi eta tetep kusabab kaerana itu wajah kama anna hayatal gorsi sapertikeun sayaktosna hirupna biji-bijian bimaihi eta tetep ku caina itu gors. Qala parantos nyariosa Sholihu bin Abdil Qudusi Sholeh bin Abdil Qudus min bahri tawili tina bahar tawil idza qalla di mana-mana saalit naon ma'ul wajhi air wajah qalla mangka saeutik naon hayauhu kaerana itu wajah wala khairu jeung teu aya kasaean fi wajhin di seseorang idza qalla di mana-mana saeutik naon ma'uhu caina itu wajah itu seseorang hayauka ari kaera anjeun alaika eta tetep madarat keur eta tetep wajib keur anjeun fahfad mangka kudu ngajaga anjeun hu kana itu hayauk wa innama yadulu sareng pastina bakal nuduhkeun ala fa'lil karimi kana pada melanjalmi anu mulia anu bageuran naon hayauhu kaerana itu karim. Waman sareng ari sahasa jalma qala eta saalit naon hayauhu kaerana itu siman qala maka saalit naon warauhu kawaroana kaapikanana itu man wawa sareng ari itu waro ijtinabu subuhati eta ngajauhan kana pirang-pirang perkara anu subhat perkara anu samar nah halal nah haram tah masih diragukeun keneh khaufan karena sieun minal wuqu'i tina tumiba fil muharramati dina pirang-pirang anu diharamkeun
Wa man sang ari sajalma qala eta saalit non warauhu kaapikanana itu siman mata maka geus maut non qalbuhu hatena itu siman. Palam yakbal maka moal narima itu qalbuh al mawaida kana pirang-pirang pitutur mauidhah fa inna abadan nasi kana sayatosna anu pangjauh-jauhna ti manusa minallahi ti Gusti Allah taala mahalur Allah qalbun eta hate kosin anu teuas. Wal maqalatur rabi'ah an Utsman radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab. Kirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.